Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangan saderek sadaya Kang Acep Sepuluh Abdurrahman, Kang Asep Aun Rafiq, Asep Suryana sareng sadayana Kang Ade Sanjaya. Kidalang ditembayan ngamimitian hancan nu kahiji dongeng nyegit rekaan Kidalang garapan Kidalang di damel tahun 2012 teh. Dina sasi September kapungkur mang nuju ngalaut 13 September. Mangga. Wilujeng ngadangukeun. Pangawakna jangkung cengkrang, gondrong, panon molotot, irung depek nambru, beungeut dikasieun jeung awakna hideung lestreng mangsa kapoe. Gugusina hideung, alatan nyandu kana udud, hutu koneng jeung keuseun langka dikosok. Baju lekbong belel bau haseum ku kesang. Ngomongna garihal sentak senghor. Cenah mah manehna teh jeger kampung. Calana jeans butut ngahaja di sosoeh dina palebah tuurna. Ngan kana mah nurutan nu sok nyanyi rock di luar negeri. Eta pamuda bauladig teh katelah si Anclong. Arana mah alus, Suhanda. Leutikna mah sok disebut Jang Anda. Tapi kusabab sok unclak Anclong wae tara aya di imah. Jadi we katelahna teh si Anclong. Manehna teh sok milu ngadangdanan motor di bengkel Mang Ade, tapi lalobana mah nya kitu we nyeblu bari hardolin. Juntrang-jentreng gigitaran. Mana anjing? Si Anclong ngagorowok kana ngaliwat. Kahareup log. Numpak motor nembalen bari nyengir. Dasar si kehe ditanya sebener-bener ka dieu heula atuh bebel. Ke heula perlu tah kahareup. Cik baturna bari pacenta-centa mih garihal pisan. Kitu jeung kitu geuning obrolan jalma nu teu tamat SD mah. Ngomong sangeunahna. Bibirna tara diwarengku. Rek sakola teu boga waragad. Ini ka kota oge hese neangan gawe da eueuh pangabisa. Antukna si Anclong ngajeger di lemburna. Peutingna aya acara layar tancap di alun-alun desa Sindang Hayu. Sakabeh barudak ngora ka asup bujang tanggung, cawene jeung nu geus rumah tangga oge arindit rek lalajo tontonan gratis. Tong boro nu ngora sok sanajan nu geus karolot oge arindit. Katut kanini-nini jeung aki-aki embung katinggaleun. Harita tahun 80 genep Kidalang umurna ge harita kakarak genep tahun. Ku jaman harita teh hese neangan hiburan. Handphone atau napi WhatsApp, BlackBerry, Facebook, weus siga ayeuna. Ayeuna mah jelema teh sibuk we marahin handphone balem boro-boro ngawangkong. Jeung kitu we kahirupanana teh, pamudana teh. Aya oge bioskop Purnama di Banjarsari 3 kilo tati lembur Sindang Hayu. Tapi eta kudu mayar. Mahal pisan ke ukuran orang kampung mah. Lebih hade keur daang daripada kudu nonton film ka bioskop. Jalma laleumpang, palut-alut. Nu barobogohan silih kaleng bari pating cikikik muru ka alun-alun desa. Jalan aspal nu geus teu mangrupa disorang ku lalajo. Lampu listrik 5 watt nu aya di hareupeun imah nyaangan sapanjang jalan desa. Si Anclong oge milu ngagimbung jeung baturna si Hudri. Anclong leumpang nuturkeun ti tukang bari ngaheroan Lilis, anak tetanggana. Lilis cek ukuran urang Sindang Hayu mah kaasupna mojang nupang moronyoina dibanding nu sejen. Malah tepi kadilandina oge sileun nyai. Alatan mencrang katinggalna dipanon para pemuda Sindang Hayu. Lilis keupat leumpang diaping ku baturna nu tiluan. Nin, Isah jeung Dede. Lis, atuh mapana disarengannya ku Aa. Si Anclong ti tukang nyelengkeun. Hatur nuhun A, apa ieu oge nuju sasarengan. Lilis tong we leumpang teu ngaliuk-liuk acan. Lah, hayang duaan we sareng Lilis mapahna. Si Anclong teu euleum-euleum. Beuh aya kacarioskeunana pamiduan mah. Cek Lilis nempas.
maksudna kumaha pami aya istri pamegat nu can sah paduduaan katiluna teh setan kitu saur paajengan Hidayat oge. Lilis nempas wios atuh eta mah saur paajengan da mah sanes ajengan. Si Anclong bari nepak bujur Lilis. Ih nanaonan teu sopan pisan. Puh. Lilis malik bari nyenduhan beungeut si Anclong. Aduh teu ingeun Lilis mah si Anclong bari ngusap beungeutna. Ih dasar purunyus. Si Enin melaan Lilis ambek ka si Anclong. Laki teu eueuhan sia. Si Isah oge milu nyeuneu. Si kasabelan. Si Dedeh malik bari nulak cangkeng. Hulu geuning teh meuni gara laki kakang Anclong ngarambek kayak bisi luntur ka geulisanana bisi jaromlo bisa jadi parawan kolot. Si Anclong ti tukang bari nyengir. Ngaca tuh heula beungeut jika sandal capit kitu. Si Isah bari ngajebean. Wani-wani sia Isah nyebut sandal capit ka dewek. Ari di dinya geulis kitu, sakitu beungeut jiga pipiti teh. Si Anclong ambek. Gas. Tong tuluyan beli sarwana atuh. Cek Hudri nu keur ngaheroan si Isah batur si Anclong. Nisah ti ditu nama. Geuleuh udah dewek mah disebut sandal capit. Matak jadi lalaki mah kudu aya araheunana. Lamun teu kasep kudu loba duit. Ieu mah keur teh goreng dodonges teu gablek duit. Ye, amit-amit pisan araheunana. Enin bari ngarenyohan ka si Anclong. Si Enin can kungsi apal ambek deweknya. Anclong nyamperkeun Enin bari ngabubuleud peureupna ari kabis teh rek nampiling. Gas. Era atuh batur. Putri nyeklan awak si Anclong. Awak cawene kebat lempang ti heula ka alun-alun. Si Anclong kutuk gendeng dibaturan ku Hudri sobatna. Anjog ka alun-alun jalma geus rame. Lapang desa Sindang Hayu geus pinuh ku nu rek lalayo. Tukang dagang asongan pasuliweur nanawarkeun daganganana. Cai. Rokok bade rokok. Korek apina bade. Tukang asongan nawarkeun ka nu ngagimbung. Suuk barade suuk haneut. Suuk kulub. Tukang suuk teh eleh-geleng. Batagor. Bagina kolan mangkok na pinggan tukang batagor. Tukang okek-okekan, tukang pecel jeung tukang limun ngajreng-jreng di sabudeureun lapang. Si Anclong si Hudri oge ngajanteng dihandapkeun tangkal cau bari nitenan eta tempat. Layar tancep geus dimimitian. Sora mesin desel ngaguruh mancawura campuh jeung sora jalma. Katingali pakuwu nangtung hareupeun jalma rea diaping ku babinsa jeung polisi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamimitian ku uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalma eyar ngajawab salam. Kapara saderek sadayana warga desa Sindang Hayu anu kusim kuring dipihormat. Wengi ieu sim kuring sareng reng-rengan pamongan ti desa bade midangkeun hiburan layar tancep nu dialpukahan ku Lili Tahu ku kampung kita Kang Johan ka dieu. Aku pun tur Ridwan sareng rokok kuda beger jeung minyak galendo merek Maoda. Minyak galendo merek Maoda tos kakoncara ka jana pria. Minyak anu tos kapercanten ti tahun 18 salawe. Jeung minyak tiasa janten ubar kanggo cenang, bisul, ewateun, rematik, sesekelan, jeung ubar burut raranggeyan. Saderek anu gaduh panyawat eta mangga olesan wae ku minyak galendo diceuceukkeun kana panyawat para saderek sadayana. Wanci haneut moyan eta burut dipoe kana sarangenge. Misalkan anu gaduh burut mangga dipoekeun, diolesan heula ku minyak galendo, enjing-enjing digarang kana pana sarangenge. Dijamin 100% janten herang. Mangga milu nonton. Ka para pamuda KHD urah garelut. Lamun aya nu gelut berarti tentang sujen ka Bapak Babinsa. Cek kuwu bari ngalieu ka Babinsa nu keur ngabedega gigireun manehanana mureleng ka kuwu. Babinsa teh meureun tukang nya Babinsa mah da
Tantaran rek pangsiun itu rek kita gelut atuh kumaha. Geren lalajo seah keprok bari sareuri. Pating saruit teu lila layar tancap diputer. Dina layar aya tulisan matikan rokok Anda. Matikan rokok Anda. Matikan rokok Anda. Si Anclong nu boga aran Suhanda sok dilandijang Anda langsung cangkat bari ngagorowok tarik ka operator layar tancap. Si Anclong nu boga aran Suhanda sok dilandijang Anda teh langsung cangkat ngagorowok tarik ka operator layar tancap. Atuh sing adil euy. Maknya kadewek kungkul nitah mareuman rokok teh. Atuh kanu sajan oge kudu adil. Matikan rokok Hudri, matikan rokok Enceng, matikan rokok Udin, matikan rokok Maman, matikan rokok Atang. Itu balik pisan ieu mah. Si Anclong alias si Anda kekulutus. Nu lalajo pada ngalieu ka manehna bari sareuri. Har. Dedek muntah tadi. Ayah tadi. Har. Nah ari maneh Anclong ngerakeun dewek wae. Anda teh lain aran jalma deuleu tapi artina Anda teh para saderek ceuk si Hudri bari kekereuceuman era nempok tak sobatna. Oh, kutan gitu. Si Anclong mencerong ka si Hudri. Heueuh, si Hudri bari garo-garo teu ateu. Nyambung ka negi kadua. Wilujeng salat Isya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangan pamirsa, nepangan Kang Ajid, wilujeng wengi Kang Ajid. Kang Supriyatna di palimana Kang Supriyatna teh? Kang Deni Sontani. Kang Ajid teh urang Pangandaran sanes. Sindang Hayu teh di wewengkon Banjarsari, Kang. Kertahayu mah saata acan Pamarican Kertahayu mah kecamatanana. Upami Sindang Hayu mah di Lembur abdi kapungkur. Daerah Kabupaten Ciamis keneh, tapi eta anu arah ka Padaherang. Arah Kertahayu, Sukajadi, Banjarsari. Di wewengkon Banjarsari saatos Cigayam, eta kan gugur Gunung Geger Bentang. Nuhun aturan anu nuju mancen tugas mangga ieu nyegik nu kadua garapan Kidalang kanggo parecangan mang di Bare Pasundan mugia jantenkeun pangbebrah manah mangga. Peuting harita teh caang bulan 14 cahaya bulan purnama moncorong maturan masyarakat desa Sindang Hayu nu keur lalajo layar tancap di alun-alun atawa lapangan balai desa. Ger kabeh sarurak basa lalakon filmna datang. Bari prima anu jadi bentang film tahun 80 genepan mah. Pasti penjahatna Adven Bangun. Nu nonton euyak-euyakan. Keur anteng lalajo digemplekan bae hareup aya suara awewe ngajerit. Ecas pisan dina celis si Anclong jeung Hudri eta teh sora Lilis. Au, teu sopan sia. Keplak. Aduh, aya suara pamuda ngajorowok. Si Anclong nyuai-nyuai nu keur naragog bari ngareretan aya sagoromelan pamuda nu keur ngagimung Lilis jeung babaturanana. Aya naon, Lis? Ancong nanya. Lilis bari ceurik ngagabrug Isa. Celengkeung dedeh baturna Lilis nyarita. Eta bieu tukang Lilis aya nu nyabak hariguna. Saha jalmana? Si Anclong ngulak cangkeng. Pamuda nu keur naragog teh jung carengkat. Kanaonan euy, ngajagos teh. Pamuda nu keur nyekel rokok nangtung. Warah wolek kieu mah tuman, baturan nu saurang mencrong. Gablok kesepanan sia teh. Dewek ieu nu ngaran si Anclong. Ye, si Anclong. Si Anclong balik nepakan dadana. Dewek si Barjang. Dewek mah disebut si Boled tati padomasan bisan apa mah. Yang naon sia teh? Wani-wani lain nyabak Lilis. Si Hudri muncereng. Naon kitu?
Sia bapak nanya. Si Barjang melotot. Loba bacot sia, maju kabeh bisa yang diente ku aing mah. Si Ancelong bari ngagupayan. Gulung euy. Si Barjang marintah ka baladna. Aya kana 10 urang mah eta pamuda teh ngepung si Ancelong jeung si Hudri. Ulah lajo kagareuwahkeun nepo jalma rek garelut. Cebrot, goblok. Suara si Barjang nyekelan dadana ditajong ku si Ancelong. Hiu, cebrot, cebrot, cekuk, cebrot. Suara paneunggeul jeung panajong pating sariuk jeung pating jalebrod campur. Si Ancelong jeung si Hudri dirempug ku jalma loba. Ada kateter oge, bletuk, bletuk. Suara batu bata ditujakeun kana hulu si Ancelong jeung si Hudri. Aduh, si Ancelong ngocea. Ti bewetan aya sagerombolan pamuda muru kadinya. Si Horeng barudak pamuda baladna si Ancelong. Si Ancelong ti desa Sindanghayu. Jadi tarung campur tu pararugu, silih tonyok, silih piting, jeung silih labuhkeun. Si Ancelong newak si Barjang. Kawak. Dengkek ka si Barjang. Sia yang goblok. Modal sia di dieu. Bari tuluy purupna asup kana beungeut si Barjang. Cepak, geblok, cepak, cekuk. Ampun ang, ampun. Moal deui ang, ampun ang. Si Barjang beungeutna pejet di tenggelan. Aing teh hayang neuleuh beungeut sia deui ayeuna jeung kahareupna. Matong ti dieu ayeuna. Si Hudri bari najongan awak si Barjang. Si Barjang nu katewak digarebugan ku balad-baladna si Ancelong tepi ka kapaehan. Baladna si Barjang ngacir lalumpatan. Begitu datang Babinsa jeung polisi desa. Mau aman gak? Mau aman gak? Babinsa bari nyekelan nukeun neunggelan si Barjang. Halik, halik. Polisi desa bari mawaruyung ditutupkeun ku 2 hansip. Kamu semua ikut ke balai desa. Babinsa nitah ka si Ancelong jeung baladna ka balai desa. Teu talangke deui si Barjang nu ngalempreh teu wala kaya digarotong ditutupkeun ku si Ancelong jeung si Hudri. Saha nu ngamimitianana? Polisi desa nanya. Urang paromasa nu ngamimitianna mah, Pak. Si Ancelong bari ngusapan beungeutna nu beungep jeung sirahna merebay garetihan. Semua akan diproses di kantor polisi. Babinsa bari mencerong netep ka eta para pamuda. Pak Kuwu teu lila nyampeurkeun datang ka balai desa. Cek bapak oge tadi ulah nyeun kaributan. Ngerakeun pisan. Saha pamimpinna? Kuwu bari ngareretan ka unggal pamuda nu jumlahna aya 15 urang. Kabeh tarungkul direbuk menang mabuk. Eueuh nu wani neuteup ka Pak Kuwu jeung Babinsa. Saha kakentongna? Polisi desa nanya ka Utai. Itu Pak nu nganggo jaket. Si Utai nuduhkeun ka si Ancelong nu keur sarua ngeluh. Si Hudri mureleng ka si Utai. Oh, jadi maneh ngajagar di kampung teh? Hansip nanya bari ngamang-ngamang tongkatna. Sanes abi, Pak. Si Ancelong ngangles. Tosok kabohong sia. Bapak rek nanya ya. Naon untungna gelut koroyokan. Eueuh mangpaatna. Mun maraneh kabeh jarago, sok hiji-hiji lawan Babinsa. Pak Kuwu bari ngalieu ka Babinsa. Babinsa langsung kaget atuh matana molotot ka Pak Kuwu bari muncirkeun kumisna. Kenapa harus lawan saya? Kenapa gak lawan Pak Kuwu saja dulu? Babinsa kental kelogat Jawana. Maaf Pak Babinsa, bercanda. Kuwu nyerengeh. Bari kicep sabelah ke Babinsa. Kumaha mimitina bisa gelut? Polisi desa nanya ke si Ancelong. Drak-drak ke si Ancelong nyaritakeun kejadian nu karandapan ku Lilis. Wanoja nu kumanehna di pika bogoh aya nu nyabak hariguna ku urang padomasan. Tapi kagalungan garelut di lapang. Gimana Pak Babinsa? Apa kasus ini mau kita laporkan ke polisi? Kuwu nanya. Gini aja, kita selesaikan secara kekeluargaan dulu. Mudah-mudahan orang pedomasan bisa saling memaafkan. Kalau tidak bisa memaafkan, nanti Babinsa yang turun tangan. Kalau tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan, terpaksa Babinsa akan
mengeluarkan kekerasan atau akan menindak dengan secara tegas. Gimana Pak Ku? Ya, memang begitu Pak Babinsa. Geus ari kari mah. Rek ieu mah geus we isu pabuberang nya. Bapak jeung Babinsa rek kalembur padomasan. Ayeuna kabeh dihukum di bela desa. Mersian WC jeung ngepel ieu rohangan. Pak Ku marentah si Anclong jeung baturna. Sareng saya film layar tancep bubar, si Anclong saparak kaca mersian WC jeung pada ngepel rohangan aula jeung bale desa. Tapi kajan hari saksian ku Hansip jeung polisi desa. Si Barjang nu geus sadar ngulisik tina kapiuhanana diantarkeun ka padomasan kana motor dinas Babinsa. Aturan wilujeng wengi pada wajengan unggal waktu sebeh laporan kabawahan mahal pujian talang tulung nyanding harepan. Aduh kapiruyungan, aduh kasinunggrahan tahun 1, 2, 3 tinggal tahun naik kata tinggal waktu kena modal tinggal waktu uang jasa luhur pangkat Gede kawasa rukarikeun nyusun rancana mandir manca nagara ujag ajig rapat sawala. aduh kapiruyungan, aduh kasinunggrahan waduh Sri Iman bahasa Inggris katambalan dasar hidup royalan nyebar mencar popotongan pangkat pesat roronjat uncak incek rikat jilat pangamat hormat lelah pusaraka mahola narahanina sabak luar negeri repok banyak tekudu jatuh paham bahasa Inggris teu jadi pokok cukup renyoh jeung peta lirnu pego munjilan jalma kurang simpan ari mun kitu perlu indoktrinasi si wajah ngomong hese kehardi mending ojak praktis tapimu iraha rasaha ka anu sok dititah bohong bohong somea balabah ka unggal sirah Ian Lea Sandra dijieun budak. Mangga haturan lagu Imut Malati kanggo Baraya Pasundan. imut mati wengi tadi geningan patepang deui nukapi ati dikapungkur junjungan di anti-anti di Gunung Putri Saha salira dulkan
ungkapi ati gending katedung rajan karuna jorat sehung balebat itu tiangna Ajang sanggup sakila-kila tansah nurut nepangan Baraya Pasundan dina Wanda lagu Kawih kacapi suling menuju mancan tugas Kang Ridwan di Alkor lapangan ke Asep Aon ke Pak Asep Supri ke Kang Ishak Sulaiman Abu Daranata mangga wilujeng nganggo layangan putih nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar Sunda di pulut nyabalik deui ka dieu ieu masih percaya bulan teh
tangan puting nu ditatar di mulut putahin Entong salempah mun kuring mian ditatar Sunda di pulut nya balik deui ka dieu ieu masih percaya bedil geus dipeloran granat geus disorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah bedil geus dipeloran granat geus disorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah